Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra tepang dangu deui sareng sim kuring Kang Mulyana. Urang ngadongeng deui yeuh mitra. Kumaha sarehat sadayana? Mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Alhamdulillah tos tamat geuningan caritaan si Kohar teh. Ayeuna sim kuring bade medarkeun caritaan anyar. Mugia dongeng basajana sim kuring ngajantenkeun panghibur dina waktuna sewang-sewangan para wargi. Ameh henteu nyang kolong kana waktos, hayu mitra urang kawitan bae dina jejer caritaan anu judulna Salah Kaprah seri anu kahiji. Karangan sim kuring pribadi. Kaayaan langit cedem poek mongkreng. Tina sore harita teh tatangkalan cing arendag ketebak ku angin, paralak-paralak mimiti namah leutik. Telila atuh ngagedean hujan teh gebret, hujan teh ngagebret gede pisan. Dina hiji saung tengah sawah aya hiji lalaki keur ngiuhan. Umurna teh kana 27 tahunan. Dedeganana awakna jangkung, bukna galing panjang satak-tak, sabari mawa hayam jago anu dikantongan dijieuna tina anyaman rotan. Nangkep tuur tina diukna teh sabari udut lintingan bako. Teng teuingeun ieu hujan teh duh. Coba lamun geus aya di imah karek hujana, mana jauh keneh ieu teh. Mana beteng kekerubukan diisuk can kararaban sangu. Coba ngiuhanana pas dina warung meureunnan moal karasa lapar kieu. Mana ngagedean hujan teh. Teu lila atuh hujan teh raat. Tah raat geuningan hujan teh. Saterusna anu katelahna dudung nuluykeun deui lempang. Kaayaan jalan teh pinuh ku cileuncang, rada leueur pikeun titincakan. Ampir-ampiran dudung ti gorobas kana gawir. Lempangna keketayepan bangun ku paur nepi ka tengah lembur, heug dudung teh eureun pedah aya nu nanya. "Wos di mana dung euy? Muni kotor kitu tah baju teh." Geus ditegalan mangoyo nya dieu teh labuh laleueur jalanna teh. "Bos naon tah muni jauh kitu ti Tegal?" "Ih, Mang, lain ti Tegal, tapi geus ti Tegalan, geus ngadu hayam, Mang. Marukan teh cing atuh geura eureunnan dung kana ngadu teh. Karunya tah hayam diadu-adu, kumaha ilaing teh lamun ku dewek diadukeun tah?" "Nya embung atuh Mang, lamun geus pae hayamna mah kuring ge eureun Mang." "Nya heueuh ilaing mah ari pae hayamna mah naon anu bakalan diadukeun atuh." "Geus hobi Mang." "Kahade ku hobi jadi judi ilaing teh." "Henteu Mang." "Henteu naon dung? Henteu leleutikan ilaing teh." "Nya dung nya. Cing inget kanak pamajikan atuh dung." Hehehe, nyarengeh seuri atuh si dudung teh sabari garo-garo teu ateuh. Meungeus cung dung, geura balik dung. Bisi arep-arepen jih pamajikan ilaing teh." "Nya Mang Oyo permios wae atuh." Jung."
tong hilapnya mitra dangu di subrek channelna RD Mulyana Dongeng, gerak pencet loncengna, aktifkan notifikasina, di share, di like, di antos komena. Simkuring anuhunkeun pisan ku kasayan mitra sadayana anu atos kersa subrek atanapi anu mancotras kana dongeng-dongeng basajana simkuring bade masihan giveaway kedua orang pemenang saupami sabrekna atos dugi ka 2000 subscriber dah gitu, etang-etang hatur lumayan hadiahna mitra. Syaratna atos di subrek sareng komena anu sifatna ngarojong atanapi ngawangun, sareng di follow tah akun Shopee Simkuring teh anu tos disayogikeun dina deskripsi. Hapunten janten panjang lebar ieu teh mitra. Hayu mitra, urang lajengkeun deui. Telila atuh dudung teh geus nepi wae ka imahna. Nyampak teh pamajikanana keur mepene budak di pangkengna. Jung atuh dudung muru ka pangkengna. Nyai, yeuh, bari nepak kana bujurna atuh nyi oneh teh ngepeskeun leungeunna dudung teh. Tapi teu nembalan seetik-etik acan oge pamajikanana teh. Ih, nyai, yeuh, ari sanggung geus asak acan. Boro-boro asak ieu Kang Dudung, biasna ge eueuh setik-etik acan. Nah, ari Kang Dudung kamalinaan ini teh geus di mana heula Kang teh yeuh. Jam sakieu karek balik, cing atuh mikir Kang. Tah tingali budak Kang, teu nyaah kitu ka budak. Meureunan urang teh kudu boga biaya ka hareupna. Beki lila, beki gede budak teh meureunan kudu disakolakeun ka hareupna. Nyai, akang ge apal tuh kudu dibejaan soal eta mah. Apanan akang teh keur usaha ieu teh. Usaha naon Akang teh? Usaha naon? Cingan nu puguh. Aduh hayam. Eta ngaran usaha Akang teh. Apanan mun menang mah lumayan nyai atuh gede duitna. Yeuh Akang, nu beunghar ku judi. Nu aya ge ngadon beak. Geus loba tuh contona. Akang arek tega maraban nyai ku jeung budak ku duit haram. Geura eureunnan Kang, dosa eta teh cing karunya ka nyai atuh jeung budak. Lamun saenyana nyaah ka nyai mah cing rubah atuh sikep teh jeung kalakuan teh kirang barat teu bisa makean atuh bisa maraban. Akang teh kieu wae mah nyai mah teu kuat Akang. Bari rada dumerda kituna teh. Atuh ngahulang dikitukeun ku pamajikanana teh danya anu kumanehna ge kapikiran. Budak maju ka gede pasti biayaeun lain saeutik. Tapi usaha can manggi anu bener jeung anu matuh. Nah, ngadon ngahulang Akang teh yeuh. Nya, bener kapikiran ku akang ge nyai. Ya halus atuh lamun kapikiran ku Akang mah. Tapi lain sakur dipikiran Kang. Tapi kudu usaha Akang teh. Nya, nyai oneh, nyai nya. Akang isuk arek usaha sugan diparengkeun aya milikna. Tah, kudu kitu tuh Kang. Da moal aya duit turun ti langit, angger we lamun teu diikhtiaran mah moal meunang. Nya nyai kaharti ku akang oge. Nyai arek ka mana ieu teh? Lainan Akang teh hayang dahar. Nyai arek kalanceuk heula ka Ciwawa. Arek injem beak setungguan heula nya. Budak bisi nyaring. Teu ngomong deui pikeun dudung mah. Manehna ngarahu kana nasibna, tuluy manehna diuk setengah ngagubrageun maneh.
sabari nyarande kana dipan bilik bari ngusap banget kedua leungeunna bari melong salila-lila ka budakna anu keur sareti bra. Jung wae atuh pikeun Nyi Oneh mah ngajugjug sabari menerkeun sampingna. Bukna diket digelungkeun ka tukang. Rek ka imahna anu jadi lanceukna. Teu jauh imahna teh. Kayaan lanceukna mah lumayan. Lumayan aya da salakina jadi mandor di kotana teh. Atuh geus nepi wae Nyi Oneh teh tuluy ngetrok panto bari pupuntenan. Punten, ceu, punten. Maneh Oneh? Aya naon sok ka jero? Song atuh ngajak sasalaman Nyi Oneh teh. Ieu ceu, Sabari rada era paromana teh. ieu naon maneh teh Oneh? Geus teu boga beas nya maneh teh. Sumohun ceu. Saleresna mah izin ku cece teh. Nah, ari maneh. Jeung era sagala rupa manasina cece teh lain lanceuk maneh. Lamun aya perlu mah sok ka cece teu burung dibere ku cece ge. Lamun aya mah. Nya nuhun atuh ceu. Geus tong dipikiran Nyai. Jung nangtung atuh cewawa teh ka dapur. Terus manehna muru ka tempat beas. Terus si beas teh dikeresekan rada loba eta beas dikeresekanana teh. Terus ka padaringan langsung mungkusan deungeunna. Pikeun adina teh teu lila atuh song dibikeun ku lanceukna teh. Hai ceu, nah meuni seueur-seueur teuing ieu teh. Keun bae mumpung acek meunang milik ya. Sakalian jeung duitna. Sabari dikepeulkeun kana leungeunna Nyi Oneh teh. Padahal mah atos we ceu. Nya beasna, nya artosna cece teh. Keun bae sok tarima ulah ditampik. Lumayan jang jajan budak. Nya nuhun atuh ceu. Nuhun pisan. Kelak Nyai. Sumuhun aya naon deui ceu? Ari salaki Nyai ayeuna gawe di mana? Nyeta tos lami nganggur ceu. Oh, bejakeun atuh Kajang Dudung. Padahal mangilu gitu. Usaha jeung Kang Darwis ka Bandung kana proyek tah kitu. Ku acek ke dibejakeun ka salaki aceu. Oh, kitunya ceu. Atur nuhun atuh ceu. Ke ku Nyai diwartoskeun. Moal lami ieu teh ceu, sieun kaburu nyaring budak teh. Oh nya atuh Jung, kahade nya Nyai di jalanna. Song atuh Nyi Oneh teh ngasongkeun leungeunna suntangan ka lanceukna. Gogodeg atuh pikeun lanceukna teh. Sabari melong tina lawang panto jajab adina ku paneteupna. Sanggeus nepi imah kalacat atuh muka panto Nyi Oneh teh. Kang, budak teu nyaring kan? Teu Nyai, budak mah tibra. Nyai meni ranggem kitu babawaan teh. Nya dibere ku cece satadina mah. Arek nginjem beas tapi malah dibere segala ku cece teh. Bager maneh mah boga lanceuk teh Nyai. Beda jeung lanceuk akang mah. Najan bareng hara oge tapi siga-siga anu embung kedatangan tah kudu jadi adi teh. Sanajan mere tapi ditungtungan kudu daek gawe heula. Dasar boga lanceuk teh parelit. Keun, Akang, keun bae. Sanajan lanceuk beunghar oge. Apanan moal kabawa beunghar meureunan? Akang baheula kaduhung boga warisan. Adon beak teu puguh yeuh. Nya Kang, tak eta kudu jadi eunteng teh. Pikeun Akang kahareupna ulah nepikeun ka kitu deui. Si Nyai mah apanan warisanana ge geus beak akang mah. Nah, ari Kang Dudung teu ngarti-ngarti omongan teh. Maksud Nyai mah yeuh,
Akang teh kudu jujur ka hareupna, ulah markedaweng, hirup teh ulah careken, angguran mah kudu bisa ningalikeun ka batur, lain artina kudu adigung urang teh, tapi urang kudu daek usaha, ikhtiar tah Kang. Nya kaharti ku akang oge. Nyai mah ka akang teu loba pamenta, sugan ka akang kudu kieu kudu kitu. Nyai mah hayang akang jujur, daek usaha, najan hirup pas-pasan oge nyai mah bahagia. Tah kitu Kang nyai mah. Nyai akang timulai samet ieu akang rek usaha nu bener. Sangkan akang bisa nyogemakeun jeung bisa ngabahagiakeun nyai jeung budak. Dicekelan tah janji akang teh nya ku nyai. Nyai sakur bisa mere sumanget jeung ngadoakeun sangkan akang diparengkeun. Bagja akang mah nyai boga pamajikan nyai teh geus mah geulis solehah deui. Dikitukeun mah atuh paromana nyioneh teh marah mae. Danyaan we atuh emang saenyana nyioneh teh boga rupa geulis awakna sampulur koneng. Keur parawana loba anu hayangeun ka manehna teh. Ngadon ngobrol wae ieu teh jadi poho kana nyango ieu teh. Akang geura kacai jung eta papakean meni kotor kitu. Kareunang meureunnan Kang. Geura jung kacai mumpung can magrib. Nyai danyaan carepel ieu awak teh. Akang rek kacai heula ieu teh. Nya geura jung atuh nyai ge arek masak ieu teh. Anu saterusna mah pamajikanana ka dapur ngahurungkeun hau. Atuh Dudung mah langsung kacai mandi. Sanggeus mandi atuh Dudung diuk dina bale-bale hareup. Dibarengan ku udud jeung ngopi ti kajauhan aya nu rentang-rentang datang nyamperkeun nyaeta babaturanana. Dung, keur naon yeuh bangun ku ngeunahna keur hirup teh. Naon deui atuh hirup. Nikmati yang ada, jangan dibikin susah, lain kitu mo. Hehehe. Bener kuring panuju tah. Dung, isuk maneh rek kabarkeun hayam moal. Urang ngadu hayam cek beja cenah di Lebak Jambe aya anu ngayakeun ngadu hayam tah. Tarohanana rada gede cenah nama. Teuing uing mah moal siga nama mah ngadu deui hayam ya teh pamajikan uing adat mo gara-gara kuring ngadu wae hayam ya teh. Aduh, lebar atuh si jalak Dung udah jago tanding teh. Tapi keun we lah daripada pasea mendingan kuring mah eureun we mo. Da dipikir-pikir mah ngadu hayam teh mangpaatna mo. Geus mah dosa satoge sarua boga parasaan jiga manusia. Geus tukeran atuh si jalak teh ku urang. Nyasok wani piro mo 20 we nya Dong diduitan ku urang ayeuna. Leuwihan saeutik atuh mo ku parabna ge geus beak sabaraha dileuwihan ku urang 1000 nya nyadungnya. Nyasok atuh mo lah urang cokot heula hayamna. Jung sanggeus dicokot song eta hayam teh dibikeun ka Atmo atuh bungaheun pikeun si Atmo mah lantaran hayam teh kaasup alus dina tarungna kitu cenahna mah. Kuring arek sekalian balik wae ieu teh Dung. Nah mun tereh-tereh urang ngopi heula ji. Nuhun Dung sekalian arek ka imah mitoha ieu teh rek ngajemput budak. Ya heuh atuh Jung. Wanci teh beuki nyadak deui ka peuting. Wanci sareureuh budak Dudung keur gogoleran di tengah imah. Sabari keur ngadengekeun radio butut.
awakna nyangegir leungeunna pake nahan sirahna. Di luar imah aya nu ngetrok panto sabari pupuntenan. Punten. Klak klak klak. Saha jalma teh? Ngaganggu wae kana kesenangan batur ieu teh. Geuningan Mas Karyo, aya naon Mas? Sok ka jero. Hampura Jang Dudung kaganggu ku kadatangan si Emas. Kumaha sehat Jang Dudung? Alhamdulillah Mas Karyo sehat kuring mah. Mas, kumaha Mas Karyo sehat? Iraha balik ti Jawa Mas. Alhamdulillah si Mas ge sehat. Tadi sore Jang Dudung si Mas karek nepi ya teh. Tumben ya Mas, aya naon ka imah ya? Henteu Jang Dudung. Si Mas mah hayang ulin we ka dieu teh. Hayang ngobrol. Oh, nya halus atuh. Ayeuna usaha kana naon ta Mas? Nyata si Mas ge rieuh Jang Dudung. Ieu teh dagang lainna untung malah puntung tah kitu Jang Dudung. Nya Mas, dagang mah kitu atuh. Nya untung pasti aya rugina, moal salilana untung wae atuh. Sumohon Jang Dudung, ari Jang Dudung usaha kana naon ayeuna? Nyata teuing uing ge rieuh Mas. Geus lila kuring teh nganggur ieu teh Mas. Nya karasa ku Mas oke Jang Dudung, lamun daek Jang Dudung urang neangan gawe yuk ka kota. Kitu ge lamun daek Jang Dudungna. Hayu kuring mah Mas gawe naon ta Mas ka kotana? Urang tepungan pebaturan Mas di kota, senah nama manena gawe di konveksi Jang Dudung. Naon ari konveksi teh Mas? Eta Jang Dudung anu sok nyeunan baju. Oh gitunya. Hayu atuh ari puguh kitu mah Mas. Tapi ke kotana kamana ieu teh Mas? Nya ka Bandung Jang Dudung, cenah nama cicingnya di teu kolot tak kitu Jang Dudung pebaturan teh. Oh nya atuh Mas, asa aku kebeneran kuring ge rieuh ieu neangan usaha teh Mas. Pamajikan ngomong wae adat-adatan wae matak jangar kana sirah ge Mas. Euleuh waktosna mitra dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Dudung. Hapunten simkuring dina medarkeun ieu caritaan seueur pisan lepatna. Seueur kirangna dina babasaan caritaan ieu dongeng teh. Hapunten mitra, bilih aya nu kasebat nami mung ieu mah sakur dongeng. Hatur nuhun kasadayana. Insyaallah enjing kasambung deui ku seri anu saterasna. Wassalam.